pamantan iraha ka Subang deui kamari Kalemang teh di Canak dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nu lamogot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya hamparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati nyangkakeun Bapak Atim laras pisan urang sadayana nyembah mung ka Gusti anu sahiji Pangeran urang anu sajati ulah ka kalir ulah ka kidul Om Andri mangga nyangkakeun kuat kajejeritan gitu aduh dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nu lamogot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati